jika racak ningang batu laun-laun jadi legok tuh daun cai tah pihakku urang mamanusa daun ulah pengasarpan sok ngan omat cing inget urang salaku manusia ulah waka kaburu ku nafsu gentur kang tinutur gentrakang sinaita ngawiyosaken kawontenan nagara Astina di kandang Karasian takana kasepuhan Resi Bisma kalarasan dina waktu si Raden Gatot Kaca Sumping bari rencepan tungkul mereka lutat jeman dari mang sabda ajrih ningali pamor kasepuhan Resi Bisma itu kayanan watek pantos Resi Bisma duduwong samane mangusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani Allah iya kunirakangan dikakawat aling lisan mekaten pengandikanipun urang sajajar kene jeung incu yap kadi kaharip Katut Kaca incu ieu unyuk sumanga waya dalam Gatot Kaca ngahaturakeun semua bukti kunyuk panjenengan parsaya ditampi nuhun ku eyang kali perkawis tino pihak rapatan muga aku cukup lumur jembar hapunten anu katedra urang saling maklum jeung eyang jeung saha deui wayah dalem wae pangarsa kumaha kaayaan di Amarta ayeuna cu anu mawi purwa dumungkap ka dieu oge aya hal-hal anu bade didugikeun manawi pangarsa eyang kagungan wewengan sareng sawangan wayana kajadian anu teu diduga-duga sareng dikira-kira tadina naon teh Mustika layang jamus kalimusa dalam bang kagungan negara Amarta leungit tanpa hilang tanpa kerana duka usaha sareng di mana ayana ayeuna kitu pangarsa saja bina tinjangakeun sabda panglayat kediti nguningakeun kajadian anu aya patula patalina sareng mustika layang jamus kalimusada teu aya jar meneng Gusti Petengat bicara menang-menang Gusti Petengat nira nira dan Mega Botara awurlar Mega Putih wala salin sumabda ya Resi Bisma
sakedapan boten langsung marganipun peteng penggalih nyaur di selebeting kolbu boten kawadaling lisan lami-lami nganti kakawadaling lisan mekaten pengandikanipun baru geus sabaraha poe leungit upami telepat maparantos aya 2 sasi mah 2 bulan atuna bertalobeh teuing ulah kena boga rasa nagara ama ulah kena boga nagara tentrem ayem tapi nya kitu munguh jelema jahat mah memang ieu pisan anu diteangan kanyoan datangna atuh anak dau simulna mah bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna dau Bapak tani melak peuteuy teu jeung hileudna sanajan bibit alus tapi di mana peuteuy geus peuteuyan komo bari jeung kolot eta naon atuh di jero peuteuy bet aya hileud teu nyaho krunyungna nya wong ka mana jalanna ujug-ujug kaluar ti jero utak-utak cacak peuteuy barang leutik komo nagara dau ieu urang kudu pake kawaspadaan jeung kapermana tinggalan di mana eyang pepeuyeut tur amanat sabab naon sanajan bari jeung jauh da tetep ka incu ka ditu incu boh di dieu anu aya di astina kabeh Kurawa incu Panawa incu olah seueur putuna teh anak bukan tenan moal aya dunya kinasihat ngaran-ngarannya kanu jadi incu komo bari jeung riab kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna kanu pinter nya ku pinterna kanu bodoh nya ku bodohna kanu salah nya ku salahna gaya wates panganna kanu lalaki nya ku lalakina kanu awewe nya ku awewe teu aya wates wangeunna lebah dieu mihape tapi mah kuayana kejadian ieu urang ulah waka naon putus harapan peungas harapan tapi tetap ikhtiar sabab manusia diwajibkeun ikhtiar cenah teu ayeuna hasil isuk teruskeun usaha isuk teu hasil pageto teruskeun usaha cenah pageto teu hasil usaha cing nepi ka hasil ikhtiar mah ulah kenat ngeureuh nikreuh sanajan bari pateuh di mana nanyap urang geuning gunung oge bakal di sana pun mumuncangan aya di keureuh cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tuh cai tah piraku urang mah manusia daw ulah peungas harapan cok ngan omat cing inget urang salaku manusia ulah waka kaburu ku nafsu ulah waka kapiheulaan ku gempeur eta ulah daw ikhlas gene atuh upama diudag ku kanyataan mah ku kacamata agama komo entong boro make jeung ayeuna layang jamu sekali musada lambang kagungan negara manusia oge da bakal atuh cu anu nyieuna eta lambang daw bakal leungit ieu dunya nganaon atuh nyata ama anu hade anu kudu ditinggalkeun ku hidup naon deui atuh lintang ti ama anu hade anu bakal ngajamin hidup
boh di akhir kemudian boh engke di mana pungkas di alam dunia nya amal hade anu bakal jadi karcis anjeun tenang timal dawuh diestokeun pisan pangasapek urang salaku manusia anu dimuliakeun gara gunakeun kamuliaan anjeun salaku manusia gara mangpaatkeun eta kamuliaan anu aya di awak anjeun akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan sok sanaja ayeuna urang salaku manusia tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore tara kapake isu manusia mah kitu tapi ulah ikut urang mah geureuyeun we geureuyeun usaha dina jalan bener ayo wewengan jeung sawangan eyang memang ku eyang kaharti hidup pangeratang ka dieu oge meureun keur teg hate hidup jeung panawa bisi ieu kajadian simpena di negara Amarta teh dipake kasempetan ku jurig anu nyiliwuri setan sumarmah kelong anu newo-newo bisi jurigna aya di dieu heuh eyang oge dek usaha we di dieu dek ikhtiar eyang oge moal cicingeun erek ngalungtik kaayaan astina boh di jero karaton boh di luar karaton ku eyang dek didengekeun di jiwa tanaga daun anu mawi panuhun wae ieu kajadian teh eyang ulah dugi ka diiburkeun we ka sajumlah para Kurawa ua anu aya di karaton negara sabab mari dinyakit tadi sore yang oge bilih ieu kajadian teh di anu kasempetan ceuk eyang oge moal curiga kadinya nyana komo eyang teh kolot ngaran-ngaran kolot teh kudu leuleus jeujeur liat tali rintih sepuh makna titih rintih jeung sajabana heuh moal nuhun pisan eyang jadi atuh sawangan sareng wewengan pangarsa eyang teh kedah kumaha ieu pikeun milarian ieu ai cik pangarsa eyang mah heulaanan teu kurang-kurang di Amarta teh hiji kolot anu beunang dipercaya ulah ngaculkeun ka kolot-kolot anu geus eusian awakna tenang diantawisna ngaran-ngaran kolot teh kolot umurna kolot ilmuna kolot sagala rupa kolot dibawana cing hidup geus apa saha hayang nyaho di Amarta kolot emut-emut anu eta omonganana bisa dipercaya boh pagaweanana boh tekadna boh ucapna boh lampahna eta kolot teh beunang dipercaya boh carekeunana dong di Amarta maksana yang di Amarta cing saha ulah di jauhan eta jelema kadek-kadek wilayah tempatna kareh ka mana sapun ku Amarta heuh urang Amarta cik eyang uge sanes nulian saha eyangnya emut-emut aden gedinya Pak Haji Aron di Cimencak gitu isna eta mah atuh purah ngalaan batu ginjal kalau bukan Pak Haji Aron mah aduh cing malah momod mah teh jengkol segala itu bisa jadi
aya oge bah minta di Cibulu boga kolot teh kau pohokeun teh kulan sok sa waduh yang poek pisan tegeni butek sama budak teh eta teh nanakeun cicingeun tara karalang kuriling kudu urang teh apa katara goreng gawena teh hidup saha teh ya nyaeta kasepuhan anu disebut Semar Badranaya sabab eta jalma teh teu hidup memoal apa lamun dicaritakeun ayeuna panjang kewe geus rineh di mana salse di mana tenang pikiran datang ka dieu mun bisa mah tanyakeun langsung ka Semarna tapi da tetep moal ngabejakeun Semar mah ngan ke lain waktu urang ngobrol ngeunaan Semar Badranaya aduh ayeuna sama lalampahannya si sama lalampahanana gitu ai di guar ayeuna mah bisi cama lalampahan dau ai saya nama ayeuna isna teu budak baku ari geus nyemes teh ka kolot maksa den kewe kasih pula waka di gym ayeuna ke lain waktu tau tangan kumaha pangrasaya cinetna oh kieu cinetna mah penta kasanggupanana eta kolot anu dimaksud ku eyang tewas Semar tah eta penta kasanggupanana sedek pentes sanajan manehna mungeun olok terus sabab ieu anu aya patula patalina jeung lambang kagungan negara dong sakitu jig geura ini brah geura lumampah nanya kitu bisi kapangi ku para Kurawa hidup cing bisa rencepanana dawuh amit atuh pangrasa mudah-mudahan sanes waktu eyang tiasa sumping ka amarta moal mah kejeung naon mau pohokeun ngaran-ngaran ka incu jauh ku jauhna deukeut ku deuketna amit pangrasa anu mestu bae wa Semar beri tepangan ayeuna bral lumampah banglus lampahipun Raden Gatotkaca samulihna ti nagara Astina lajeng dedeheus ka Sang Nalendra Prabu Yudhistira sakumaha kasauran Resi Bisma didugikeun ka Sang Nalendra atuh Raden Gatotkaca nampi pancen ti Nalendra Prabu Yudhistira nyatapikeun nepangan Semar Badranaya anu aya di kampung Tumaritis tuna lampah eta kacarios ti Karang Tumaritis desa Kenagorowong hiji lemur singkur sisi gunung desa anu anggang ka kota nanging papadaning kitu sanaos singkur nanging subur sanajan anggang di kota nanging raharja maka saban rakyatna sagemlengna tina hasil tatanen pare sareng palawijaliana itu kayangan sawah anu ngeplak di papaes kurajegna tatangkalan kayaning suren kawung kalapa jeung sajabana anu ngembat mapakan ngeplakna sawah ngawatesanan desa Tumaritis desa Kenagorowong ana red kakenca katuhun katinggal lamping pasir anu pinuh rupa-rupa palawija anu bermejehna kenyo lemok dina
aya sela-sela batu gunung katingal curcorna cai Yosu nambah suburna ilmur disarengan ku ngahiliwirna angin gunung anu nemak dan daunan dibarengan ku recet narupa-rupa manuk pataremba jeung gelikna sarasuling budak angon estu matak betah jeung tumanina pun kitu deui rayatna salamina samiuk sabilulungan gotong royong babarengan salami matuleh silih tulung jeung papada batur silih pikannya jeung sasama weh dituna kancikan rasa tanggung jawab pikeun ngamumule jeung mulasara lingkunganana di kampung teh kitu sadayana iwa titoweksana sareng wijaksanana sesepuh kampung nyaeta Semar Kudrapawarna hiji sesepuh anu wani nitah tapit bari jeung prakna wani ngajak bari jeung ngaluguanana estu lain ukur bentik curug balas nunyuk capetang balas diwara pokpek prak lebah dieu kayana pokpek prak pok ngomong pek migawe prak migawe pek mikiran itu kayana Semar Sapala Putra yang ulan tekening gua tetehana tadi itu kakang selain hujan pangan kamana si akan amuy ucuk ulan bawa pacu teh kitu kakang selain hujan awitan wah urang sakedeung deui mah urang ini ka sawah kitu urang pore jukut moe di kebun bonteng hujan sae mangangan kamana si akang aduh neangan cotom dewek dek pagawe deui euy geus cur-curan hujan euy eta pacurotot teh pasuk akang pacurotot pasuk jangan nanggune sak urang kumaha
Kang. Aduh, ampun cing, obat ilaha ilallah. Kang eta jeung pengupat ribut sakala kamar. Lain dek tewa keur maguhan ieu pacul euy keur masuk. Masuk pacul Kang. Aduh. Ieu pacul dek dipelakan jagong gede we. Nya. Aduh. Heupan masuk teh naon melakan jagong din? Ngasuk kitu atuh jang melakan. Dewek teh itu masuk pacul. Nya ngasuk pacul dipelakan ku jagong. Jadi dek teh dina palintangan nu congoh mah pelakan jagong anu handapna di sawah dipelakan rape gede. Pare kurunon Aduh, ampun jing. Bener, kada ulah melaka gorengan Kang. Eta oge urang teh mola wijat teh mode urang nepakuran pan di sawahnya. Nya, kumaha? Ayeuna urang mulak pare di sawah pan aya nu jadi tanpa dipelak di atas sawah. Naon Kang tanpa dipelak teh Kang? Si belegung. Tanpa dipelak. Heuh di sawah. Nya. Pan pare teh dipelak. Nya. Tapi kunaon di atas sawah bet aya nu jadi tanpa dipelak. Jukut pingaranana. Lamun urang cedek ngoreg kana eta jukut atawa ngaramet. Nya. Nganung harti kahakanan pare teh bakal beak di hakanan jukut. Bakal karbut kemana ngeganggu karena pepelakan anu dipelak dihajar. Nya. Apa eta oge hiji ayat anu teu tertulis. Nah, eta teh kudu dibaca ku urang. mata aya parean. Bener. Tuh. Tak yeuna urang balikeun kana diri sorangan. Urang dilahirkeun ku indung bapa pan anu dipelak ku indung bapa mah kana batin urang teh pan hade. Cing soleh, cing bener, cing bageur, cing jujur, cing pinter. Tapi kunaon dina batin urang bet aya nu jadi nya eta syirik, pidi, jahil, kaniaya, iren, panasren, dudupak, rurumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, nya. sing perlentung nu kitu teh. Sing palalentung jadi dina batin manusia eta. Cukutna mau di sawah. Jadi urang teh kudu daek ngoreng. Nya ngarame. Teh, kitu. Ngasah parabotna nya. Ngasah parabotna. Akal teh kumaha carana? Urang teh urang begeung naon kitu urang teh. Eta teh sing ngomong sing balik atuh. Ulah monoton. Jadi hirup urang teh kudu bergaul. Carana daek maca. Daek tatanya leletikan nanya. Mampu nganalisanya kan. Komo lamun mampu nganalisa mah. Naon gampang nganalisa teh cenah. Pan lisa teh panina hulu. Nalisa. Pan bisa nganalisa. Jadi bicara di zaman kiwari mah rasional. Jadi kalau rasional itu gampang dianalisa. Gampang dicerna. Gampang dicermin. Cerna. Dapat dimengerti. Jadi lah kumaha teh urang ulama teh jadi jelema mah kudu ngukur baju. Ulah kurim. Jadi kudu ngukur baju. Ngukur ka bujur. Dalam dongeng hirup teh nya kan. Ulah lumampah we di alam dongeng. Urang teh naon kitu teh. Jadi lah pakailah kewaspadaan manusia itu. Jadi urang teh ulah loba ngadongeng wae atuh. Kudu aya peningkatan hirup teh. Loba dongeng ule. Ya ampun cing atuh penayaga di sararea ulah somse teuing hirup teh. Naon somse teh Kang? Semong sakilo. Eda. Aduh, jadi hirup teh ulah kiper. Kiper teh naon Kang? Kiper teh nyata kirang pergaulan. Waduh, hades. Jadi ortodok. Aduh. Jadi pan naon ayeuna pengayak kelom pencapir.
naon kelom poncapir pada tetek kelom teh hiji kelom teh pergi dempa sukulin kelom kelompok Aduh, resep di kampung resep gitu nih. Duh, mojang-mojang dina tanggung teh ngejararan mau pokok deh. Aduh. Udah ngajeng-jengnya Kang. Dengan teran ka pemuda-pemuda desa anu keur giat dina waktuena urang cuy ini. Urang cuy jadi. Nyolekeun jengkol kana tiang. Ngeunah pisan diuk dina galang grafik dianjeran ke kampung kapogo nganjeran ngeunana teh jengkol tuluy jengkol teh cakeun ngeunah timuning tampili anak geus jakang mah mabuk kadinya onse ini jengkol teh dicakeun kana timuning terus ngolkeun kana bibir sieun Bunjing aing ngirup aduh bunjing aing lah jeung euy teh lagu aing lagu naresep Kang kena lagu gitu nyepuguh itu lagu naon karesep teh Kang cing akang ning lagu naon teh nya euy lain teu na kaset sok ada teu na kaset si akang bari teh dibuat oh burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu aduh letah sunah wae sia euy entong nyanyi nu burung oh burung tak eta euy nu burung aduh mah keluarga urang alah ampun cing aing alah semut kecil saya mau tanya apa di dalam dana tidak takut cacing aduh tidak takut cacing hai oe gitu aduh wiji lagu Nubio Bardin hanya lagu udah hadir dong gitu elah hirup di dunia mah tidak euy nuba lagi nggak lagu teh lah kumaha we carana urang tilin aduh naon jeung ngokok ramnya deka alah ngeganggu pisan ieu batuk aing duh Sling turut muning deh, won. Sidik batuk ka dege Kang, tadinya. Suka ubar Kang. Ubarnya? Nya suka ubar batuk Kang aya. Nah siling teh nyawa kitu. Tah teu Kang kunaonna teu mati Kang. Ku bombat. Non bombat teh Kang. Nya sebelum kiper teh eta deuleu. Kirang pergaulan. Bombat geus tersebar di mana-mana. Nu bener Kang. Ari bombat teh nya eta obat batuk. Mangrupa tablet kuning segi 6 eta teh Kang kuning rupana teh Kang kuning rupana teh segi 6 teu buleud dinya ieu mah teu buleud segi 6 ciri teh heueuh eta teh make formula anu gawe rangkep obat bombat teh bisi siling batuk kering batuk alergi batuk godro batuk gangsa batuk akibatina loba ngarokok bombat ubarna bombat produksi KB Pharma Indonesia bombat tersedia di warung-warung dekat warung aya Kang tersedia di warung-warung Anda yang terdekat tanpa resep dokter bebas bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat bombat sok kan itu meuli abor atuh meuli kembali Kang bombat ampun cing Gusti Agung dawa yuk
naon ini siling Kamana si Akang teh wakabul? si Akang kemana si Akang buku bigisnya malan Si Akang dawala. dawa yuk naon burung di sekedung En buru-buru jadi jaga gerancek teh. kadi ieu anu kasep nyalukan ii malu dong muka jelek ngaku ganteng itu tandanya lalaki percaya diri. Aduh ampun cing lampah benter ku orang ulah ditiru odoh barang hakan Odoh naon kan? aya caci ngarengkol dicapluk teu nyahoan di jero aya usupan Di jero aya usupan. aduh teu nyahoan di jero aya jangdase Di jero aya paci. lagu naon beceu euy lampah benteur ku urang ulah ditiru tuh odoh barang hakan sugan teh odoh ngaburu syut jorok barang dahar aya cacing ngarengkol dicapluk teu nyahoan di jero aya usepan kitu we nyanyina teh is ngelestarikeun seni budaya urang Kang heeh Salakan gitu nya ulah eta Hone Kang. jadi eta teh aya hartina teh kolot baheula pangnyen kata-kata teh bacaeun urang naon teh usina saur asep ana oge asep anu Asep sana. kumaha teh nyong kieu gek sia ngomong teh nyebut pegek ka aing da kalanceuk dewek mah wajare ka adi eta raswe atuh da eukeur mah pegek seuri gugusi katemong kabeh nya Bangun beureuh mah gugusi teh da hideung. heeh ada ampun aing make baju safari ditinggang deui ku bedahan heeh aing make beno persis bancet Pengolahan Kang mah. aduh ampun lalajong ngeduk kuda oge make dasi make bedahan ai kahanapna senaha capit si gelo Ya teuh hidupna teh tah. Ai profesinya kan. Nah, si cek kumaha cek ngomong teh nyebut kiper ka batur manehna kuper. Ha, kurang pergaulan. Pek pikir kurang pergaulan jelema kitu teh. Lain aing rek nanyakeun nu tadi. Naon? Nu tadi teh geuning. Lampah beunteur? Heeh, lampah beunteur teh kalakuan urang jelema. Beunteur mah teu naon. Da beunteur tamangan urang jelema teh berarti beunteur grapek. Nu kumaha contona? Contona mah model ayeuna dalang. Duh, tina dalang ya misirna. Dalang ya, misilna dalang. Tapi ulah nyindiran Pak Asep si awas ya. Awas ya eta teh anu musik malikeun aing. Eta teh nu ngerasakeun Heeh, contona dalang. Aya panyeran duitna kabeh dicelemut. eta dalang teh lah. Tempo mayar panayagan dina hirasan. Padahal duitna dilegleg ku manehna teu nyaho di jero aya useupan da ngait engke kana ti corona. Loba teuing teh mayar panayagan. Nda otomatis Dipegatkeun ti corona. Ampun teuing. Ai kiper teh naon teh Kang? Kiper teh naon teh? Cek si monyong mah kirang pergaulan acik teh lain da. Kang Kurang barang dahar. Hei, Coba atas seuri tapi kasih ngajius itu. gua kasahe ka cerita teh mah. Ya, ampun cing euy.
bilanya Kang. Lain itu babeh tarik naon cenah nyalukan dewek apan itu kenangan cotong. Lain eta teh ngomong di kitu-kitu nurutan mana teuing euy sampai ka kadupandak aing jadi kieu ngomong teh. Heeh. Dialek kadupanak. Dialek kadupanak. Hiji mangsa pan aire kalemur dek mah leumpang. Terus sepatu teh dilaan hor geuning dek nyeker. Aduh najis dek ah. Aduh ampun ira hati Bandung. Nyelukan hayam. Nyelukan hayam. Ayam kuring kemana tadi kur. Aduh ampun. Semua kapihatur kau nyuk bapak itu kakarepok. Aisyah kita tadi oge dewek tengah jenturi dia na dianggap naon ku syeuing. Kita direre. Sugan abdi muning abdi depa coba kakolot nepi kaki itu eta kakolot sorangan udah kakolot batur mah moal teh digebro hulu abdi mun kata tangan kakolot kalapa batur kecara kakolot kalapa sia meuni lunalene ahna tete tinggal kinyan aduh ampun sumuhun abdi teh ngaturkeun sama pangabaktos ku nyuk bapak heueuh ditarima ku dewek lamun buru-buru diterima buru-buru pulangkeun deui atuh ka euy nah anak-anak rupa-rupanya uang habina-bina teuing naon coba baca sia kapan abdi cerik digawe cerik ngancuran ka ditu itu dulu ngancuran anu digawe kapan sawah anu dilebak teh enak dijualin terus mes pedas kan dijual di anturan selain dijual apa nu si pacul gitu maksudnya orang karep lain ke mana karepe ngomong teh jadi sia anu nyau anu digawe di sawah anu digarap ku dewek sia anu digawe kapan Mang Uned Mang Ede Jang Sarip tak digawe nya terus Mang Naum ada saha deui Mama Net Mama Haji Ruhiyat henteu teh mah nuju ngaos ka Majalaya teh mah eta si Keke mot ngan mot mah lain digawe naon ngangon muning bikang mah sendiri deh tidak ada teman aduh ampun minta air bening nu diputer-puter teh geuning lain air bening cikopi nu diputerkeun jadi nu digawe di sawah teh Mang Uned meureunnya Mang Uned Mang Kimin Mang Naum opatan sawah 3 meter sia mun diborongkeun ku jelema 10 beh tereh angeus ari aing rek dicuekeun gitu amuing itu bapak sorangan rek di singareupan ge antem trepae urang meulila keneh umurnya teu bisa kitu cing naon bedana kuring ieu tatarucingan sok naon bedana pribados jeung sim kuring pribados sim kuring nya eta keneh beuleuh teu bisa atuh si laing hot kalu
ai pribados mah tiluhurna tungtung buuk hanapna dampa suku tah wujud ieu disebutna pribadi. Ai sim kuring naon sim kuring monyet mah situ kenaonan gitu ke aing siapa coba Aduh. naon bedana kami jeung saya Tong dijawab Kang lah. Nyerian deui lah. siapa pipas yawin Tong Kang. jawab mung Pak nyanggakeun semua pangabaktos jawab heula kami jeung kuring naon kami jeung saya Nah, jawab. naon itu mun sarerea ka aing nanya kitu ngarempug geuina Penasaran dirinya Kang yang apa? cik hiling naon dola teu kapanggih teu ai kami mah bapa aka jeung kuring jadi sararea disebutna kami ai saya teu langkung aka tah mah dek monyet dek lutung dek surili dek dibabuk sia ku aing si gelo Tadinya ada. Ningang disuwe wae si Akang teh. ningang disuwek we Bapak deui. nanyakeun hiji deui mah Bapak deui atau jang dewek dek didengekeun dek ngobrol Nya Kang kalau saya ngobrol teh. kalonyeng sakenya bisi kejadian mode perang teluk ulah loba omong oh isi perang teluk di mana ya perang di teluk aya perang Kang. perang di teluk krisis aya oge urang Cimuncang nu keur krisis mah jeung pamajikanana si Kayep krisis teluk ieu mah perang teluk dina koran dina berita nu matak kudu bergaul ge kitu hirup mah dina TV aing kamari ti teluk jurig eueuh tapak-tapakna acan urut perang anu perang teluk mana di teluk Jame ampun aing Jame ti kereweng dulu. kuring ge kamari di tukang teluh jurig ada yang karep Terus betul. ngaturkeun semua coba dihitung-hitungnya mah kita tadi geus aya 4 kalina aing ngomong canpok ka aing kitu da wala teh dek mah coba kalah ka sidawala deui Mengparkeun wae sih ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos atuh konyok sepuh heuh ditarima jang nuhun si gareng ka mana nuju biasa we kapan ieu di hulu wotan tepan saat panginten kedah dikocorkeun heula ti girangna Namak nya nuju namak tilas rempak teh adanya kitu atuh miceun runtahna di mana wae jadi we menat datang banjir teh ongkoh iya jadi ketua Karang Taruna tapi eueuh siplinan pisan ka budak teh ukur gotong royong aing geus prakak karena gotong royong ti memehna urang teh dipayung memeh hujan tiba heula aing dipayung memeh dahar Alhamdulillah juga duit keur meuli payungna ai teu boga duit keur meuli payungna naon doh ka dieu ulah loba teh geus empaka piguyeun seuing teh ai sumu naon atuh bapa teh ai emak ka mana nyeta inu seuing teh ka pasar muhun rupina masyar pada belah teh apa merenjak pangaresep teh ceuy pada belah teh di bulum aduh cing pikareng teh tutung geus tutung teh euy pada teh diduruk cing nepi ka tutung terus direnos cing nepi ka jadi kopi
kopi dibubukeun terus make minyak kelapa terus dipakai halis si monyong nya sendiri deh timun babu kadinya hare-hare we sia teh kumaha teh aya sumun atuh naon pakieu deuleu ujang sakumaha deuleu silaing apal yen negara urang teh keur meujeuhna ngaronjatkeun dina widang pangwangunan sumuh asana kacida alusna lamun seug silaing milu aub ici kibung ngalaksanakeun war pangajak ti pamarentah aya kitu milu anil dina pangwangunan antisipasi teh ya ari bapa masina abdi teh jelema mampu atuh Pak masina abdi teh jelema pinter nu sakulana luhur udah kadar ge urang kampung sisi gunung rek pakeun pusat bandek warga teu ayu teu kumaha urang ari silaing naon lebah dieu mah nyeta urang teh ulah salah harti jual di kumaha urang cing ningali sabab kecapang wangunan teh lain jobrehna kana pating jalgirna gedong wungkul atawa jeung armatna jalan ku ayana rupa-rupa alat nusing sarwa modern lain gitu wah di geus kumaha cuh kieu dengekeun jang ya ari kecapang wangunan teh lain wungkul anu cikeneh ditataan ku silaing bieu tapi deuleu maksudna pangwangunan negara urang teh cek basa nu palinter teh mah ngawengku fisik moral mental jeung spiritual cinekna ngawangun dina sagala widang luyu jeung kamampuan sewang-sewang deuleu cing arti seuing nya kumaha contona tidak dengar ngomong teh dengar centoan ku bapak hayang silaing ya silaing bisa dina widang kasenian tuh terus eta oge pula sara ronjatkeun garapan silaing teh sing nepi ka karya silaing teh diaku deuleu diaku ku balarea diaku ku pamarentah kapetik hasilna cing kala buahna oh ai kumaha tuh da loba nu ngiritik luar tina tradisi luar tina tetekot montong didenge nu beakeun idangan anu kitu bener seni utara manggung teh eta lamun dikiritik kurang teh sing dijieun pupuk tuh tingkatkeun ti dinya ku silaing cieun pupuk kumaha kayanana dina widang seni oge teh naon ngan kade poho dina seni oge omat ulah dek rerebut ulah dek papacok kana karya batur tuh karena alas batur anu tadi teh cik si monyong teh lampah beuntur nu kitu teh tah ayeuna samodel adi silaing si dawala ngumpulkeun barudak remaja model nganyam sama nyieun ayakan boboko bilik tolomong teruskeun ronjatkeun yang duduk kuy nyen duduk kuy boh naonana teh geuning cenah kual-kual kitu geuning jang anu dimaksud ku bapa mah meureun kual-kual bieu teh koalisi lain kualitas sugan dewe kuait kualitas jeung kuantitasna tak geuning eta adalah eta
oge sarua ngawangun bedana ngawangun dina widang karajinan tur bisa ngahasilkeun bari sok komo ayeuna silaing bisa eta pangasilan eta karya teh ka mancanagara pan eta pisan anu diharapkeun ku pamarentah teh deuleu ujang anu disebut naon cenah ek kitu geuning es krim ekspor non migas jadi ekspor non politik non migas bener aduh ampun teuing kitu cinekna deuleu mampu ngawangun nagara laksanakeun ku si laing nya lamun mampu ngawangun nagara atuh cenah teu mampu ngawangun desa deuleu cenah teu mampu kene ngawangun desa atuh ngawangun rumah tangga teu mampu kene cenah ngawangun rumah tangga atuh ngawangun diri sorangan malar ucap jeung rengkak paripolasi lain teu matak jadi hahalang sokomo lamun jadi cucuk pangwangunan deuleu aya tah nya aduh disangka bapak dewek pengen jadi lurah tuh pengen bapak dewek jadi lurah itu siapa kayak program koran masuk desa listrik masuk desa eta nini masuk got ngadengikeun radio jadi ngadengikeun bapak dalam ngasih teruna kudu bangga jenazah aduh aya anak ajak aduh cucomi siap bawang ngomong ku kolotis ya ampun aing hirup di dunia aya ajennya lirpen barang saweg menuju sempal abdi kuyon ieu Semar Badranaya Astra jeung dawal sapratanepun Raden Gatot Kaca ingkang sumedya tumindak indah tengarsa wa Semar Badranaya ulah kaget ieu kaula Gatot Kaca amuing itu saha deuleu ujang ngagaya bang luhur geuning itu teh juragan anom aduh amuing juragan anom Gatot Kaca deuleu ujang amparkeun deuleu eta sababna ujang sabab di mana eta dihareup cabak di makarung butut tuh kaget gua Semar Badranaya amuin ngahaturkeun samapaktus konyupan jenengan juragan anom nun ditampi nun wa kamana wa istri nuju ka pasar indung barudak teh sieun ngahaturkeun samapaktus agan diterima cepet sager sae nu ampun jeung dola tuh ngalasupaneun kitu entong ngariweukeun cepet entong ngahaturkeun samapaktus samahaturan rawuh mohonyo panjenengan juragan anom dawala diterima dawala sumuhun sager maneh sae kulan di mana angkatnya ti Pringgandani atau napi kaula ti Pusir Jaya Indra Prahasta sumuhun duh meni asa kagunturan madu kaurugan menyan putih abdi agan sumping kersarurumpaheun karompok anu sakibutrak batrekna ngahaja